pertemuan ku budak Parawan. Kuring yakin DKM masjid ieu jajana di dinya. Nah, da lain hayang bubur-bubur teuing tapi hayang nempo anu geulis. Buburna sarua nganunungwanana nini bau balsem. Kuring yakin eta bubur moal payu. Kunaon sabab nunungwanana geus kolot. Nu dagang hayang untung teh carana eta. Ayeuna tanya tukang tani, nu tani teh hayang hasil. Teh sagala rupa kumajeng Allah. Cing kemang melak jagong, melak cing teh halodo, hek cebor, moal cang da aya Allah. Jadi nganggap Allah teh tukang benerkeun cai. Ngaran-ngaran tukang tani hayang hasil mah kudu aya ojah tina Allah. Ikhtiar jeung usaha. Jalma dagang hayang untung, jalma tani hayang hasil, teh ibu geri. Leos ka dokter. Pan ku salaki mah ditoel saeutik nyebutkeun horea mani. Nari ku dokter bujur teh langsung nyampeurkeun. Gejos bujur ditojos tuluy ditanya sabaraha Pak Dokter. Nah cenah 250 langsung dibayar bujur nyeri bayar tongkoh dararama. Asa ngeunah jadi bebengok dokter ya. Kunaon ibu nu piga kitu tujuan cager gering hayang cager, nu tani hayang hasil, nu dagang hayang untung. Tah ari ieu pangaosan sabenerna pangaosan teh hayangna bisa hayang panggih jeung urang. Cek ibu pengaosan teh hayang menang ilmu. Da kuring mah demi Allah geus yakin ibu nu hadir di tempat di dieu teh loba tokoh agama, loba kiai, loba santri, piraku ibu teu boga ilmu. Kalau diwayakin ibu teh geus boga ilmu. Bisi bapak kurang percaya, ibu urang tanya, ibu aing ngomongkeun batur dosa? Tuh, geus nyahoeun. Ibu aing ngaledek batur dosa. Ngagibah ka batur dosa. Tuh, pempolotot ka salaki dosa. Tah tinggal tanya awak ibu iraha deukeureuh. Jadi ilmu teh geuning urang teh geus boga ngan eta cara bigawe tina eta ilmu kadang-kadang patojaia jeung hate naha nafsu keneh. Mata ilmu teh bakal cicing di mana atuh qalbun salimun di jelema nu hate bersih. Harta cicing di jelema nu alus hate beuki loba hartana bakal beuki bageur yatim katulung miskin kabela. Bahkan nomomean masjid dia bakal kasumbang. Nah harta cicing di jelema nu alus hate ngan lamun harta cicing di jelema nu kotor hate beuki loba harta beuki sombong. Boga kongkorong 5 gram ge makena teh kuat tinggal 5 kilo dongkok. Sidik tetangga teh disuung, sidik tetangga teh digelang, make jeung ngaji beri geulang hareupeun tetangga ieu teh 40 gram ti salaki. Kumaha cing tetangga? Kumaha bebengok sia. Harta dipakai alat kasombongan geus cirian lamun aya jelema nu kitu hate keur naon eta keur kotor. Pon kitu deui ilmu, lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado. Ari tawado teh boga dua pengertian ceuk para ulama. Kahiji nanggap batur leuwih alus batan urang, nanggap batur leuwih hebat batan urang, nanggap batur leuwih sagalana batan urang. Sehingga jelema nu boga ilmu bakal mampu ngajaran batur lain diri nu hayang diajar batur. Weh. Kadua nu ngaran tawado boro-boro kolot budak leutik dihargaan. Ibu teh kudu guguru teu nu ngaran budak leutik. Budak tara maca Quran tara ngaji hadis tara, ka masjid tara, salat tara, pangaosan kieu ge tara, tapi budak pasea jeung budak tetangga sajam 5 menit pakali-kali. Coba ieu. Apal Quran, apal, nyaho hadis, nyaho, osok salat, lekat ka masjid, mineng pengajian kieu keur hadir, tapi punten pala bapak saya mah boro-boro jeung dulur jeung batur, ibu keheul ka salaki saminggu teh diolok ku duit mah jagur. Jadi Quran teh geuning sampai karek samet bibirna can katempo dina alam pagaweanana. Ari budak teu apal Quran, teu apal hadis, tapi naha budak pasea 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah. Aya nu mahal ya ka budak kasucian teh si jiwa. Tuh balikna mah kana kasucian jiwa we. Mata nu ngaran hirupa kudu eling kana purwadaksi. Eling karena cita-cita mimiti manusia Allah dijadikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dijadikan teh keur ibadah, maka jalma nu ibadah teh keur eling kana dirina. Lamun jalma teu ibadah keur teu eling kana dirina, mata urang wajib ngelingan ka sesama. Saha pan jalma mah sok poho kana purwadaksi. Keur miskin daek usaha hayang beunghar, ari geus beunghar nah poho kana sangsara.
dager miskin mah udud bareng, dahar bareng, sare bareng. Geus beunghar nepi ka ditanya gua tiga nu teu wawu, kunaon ibu bengok maneh? Loba rakyat nyaralon jadi pejabat, tah hayang jadi pejabat teh pan kudu ngolo ka rakyat. Loba teh rakyat ngolo jadi pejabat, tapi nah geus jadi pejabat sok mopohokeun ka rakyat. Berarti kata teh poho kana purwadaksi. Ayeuna ibu cek ibu kangaosan teh hayang menang ilmu, lamun Allah mikeun ilmu ka ibu cing kira-kira ieu awak sanggup moal. Kalau bajal manu poho kana purwadaksi caritana bodoh hayang boga ilmu, tapi geus boga ilmu nah sakapeung sombong ku ilmuna. Ilmu mana nu nitah manusia jadi sombong dina hirupna. Da ari ilmu mah al ilmu nur, ilmu mah cahaya. Mina zulumati ila nur, ngaluarkeun jelema tina poe kana cahaya. Urang teh boga ilmu ngan hirup macan jadi cacaang tina ilmu teh poe keneh. Pan ibu ge apa bab tahajud, tapi da ditolong tina kijib kieu mah kijib baru ge hees. Ibu apa bab infak jeung bab sedekah, tapi kadang-kadang pakir miskin mah diarang teh. Ieu teh. Ibu ge nyaho ka salaki teh tuh pantona surga di dunya teh salian ti indung jeung bapa teh geuning salaki bapak tanpa ridho indung bapak tanpa ridho salaki surga teh nutup keneh. Tah ibu teh apa pantos surga nu kadua adalah salaki, tapi nah nalika dibere duit leutik jam motrot na beak teu karep. Kabeh ge nyaho ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea. Wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha sakabeung mah nu boga dalil ge parasea. Berarti urang teh ilmu boga ngan cara migawe poe matak can jadi disebut ilmu cahaya. Matak rumusna ilmu teh boro-boro ngoncoran batur, ngoncoran awak sorangan ge cantang tubis. Di mana? Bener. Matak ieu teh hampunten Pak MUI ieu teh nu hadir teh parangsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blush on dandan ongkoh aya kuring kabita saca ngobobok demi Allah teu kabita. Nah kuring sadar ieu mah palsu dan nu aslina ibu mah lain nu ieu nu mana nu di imah aya kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soe isat ka isa di kegeban gua kieu bau kele. Tah aslina ibu teh eta lain ieu mah wajar deuk ngaji dandan deuk ngaji mani deuk ngaji di wedang deuk ngaji di lipstik. Coba di imah nyingeupan salaki kitu we salah kadarna nyebutna gadai heung teu kajen geus kagok boga budak tilu kitu. Matak sagelis-gelisna ibu kuring kabita demi Allah henteu. Tah ayeuna balikeun ka kuring nana gerhana kitu nana gerhana asli palsu palebah mana palsuna ieu nyarita nya aka fakirnya aka miskin nulung nu butuh narang nu susah. Ibu teh karek lalajo ceramah kuring da can lalajo bageurna kuring tuh asa didukung acan karek lalajo ceramah kuring nya aka fakirnya aka miskin nulung nu butuh narang nu susah karek lalajo ceramah can lalajo bageurna. Matak lamun ibu hayang apal aslina tinggal ka dieu Pak MUI ngomong sae ceramah urang kudunya ah kapakir miskin salira malain bereun cing teu lahir mobil boga sawah boga imah boga teu salira mah berarti lain bereun tah ieu mah kieu we amplop teh moal dibikeun cing teh naha mah ge moal dibikeun pancek salira kudunya ah kapakir miskin urang bikeun we kapakir miskin kumaha cek kuring lain tata di telepon atuh hanas data. Jadi geuning urang teh palsu nu beunghar asli palsu deuk ngeunah beunghar kumaha lamun hirup ngabanding-banding keneh jeung nu batur. Da jelema beunghar mah geus teu hayang nempo nu batur geus teu hayang lalajo nu batur nikmati anu uyang nu urang kakara eta beunghar. Ari ieu mah gedong hiji kabita ku imah 2 atuh sertifikat na kabangkeun mobil hiji kabita ku nu 2 BPKB na kabangkeun hareupeun batur pan gaya melaan gaya imah 2 mobil 2 toong geus sisirah leubuh tiap bulan setoran keur melaan kapalsu. Mata kaget tak ayeuna para pejabat di luar asli palsu keur palsu kajen tumpak dina Fortuner asa tumpak kuludu ganti nah red belah ditu di demo red belah di demo kira juk tanya bisa percaya senang keneh ieu sanajan teu boga duit
tuh barakata sering sanajak teu boga duit mikiran naon hari ibu itu mah nu di luhur can demo besar-besaran keung ongkos sion ongkos can lalajona ti pinggir aja hartana diaman-amankeun keung coba ieu ngamankeun naon teu boga mata tong panas ku batur sabab rasiko beuki gede duit rasikona ge beuki gede ya tong anu sangsara panu beunghar mah barang dahar ge loba nanya dahar restoran mana budget sabaraha tuang mah bade jeung naon can dahar geus mikir coba nu sangsara tawar loba mikir aya cengek jalujuran gares rulukan uyah hakan kadang-kadang pan anan kacang ieu ge leueur ge dilek-lek we nah da teu apa jag-jag we deh kadang-kadang nu beunghar mah ngadenge pidato kades teh atoh ngarona kumaha cek nu beunghar sae Pak Kades insyaallah abdi ngadukung deui dan nu miskin mah hayang balik ngadenge pidato kitu teu hararayang teh cenah kudu ngarona cingkana mah teu hayang gablek naon aing kitu. Jadi ternyata orang tong nuding batur nikmati perkara nu aya kusabab urang teh adalah palsu matak jalma nu palsu jalma nu moal pernah cicing dina alam katenangan moal cicing dina alam tenang moal atuh saha aslina lamun ibu hayang aslina manusia disebut hamba Allah lamun ngomong hamba Allah berarti urang ngahambakeun diri ka Gusti Allah tapi nah ari urang ngomong hamba Allah ari ngagugukan hawa nafsu berarti urang lain hamba Allah hamba nafsu dah hamba Allah mah pengabdian diri urang sepenuhna ngan sakadar ka Gusti tuh ibarat ibu we saha ibu caroge teh nyata ieu kur lanceuk teh Mang Didin ibu teh ngahambakeun diri ka Mang Didin tuluy isuk-isuk leos ka Mang Dodon ta ibu teh ngaranna salingkuh paingan atuh gelut Didin jeung Dodon lahir Deden dipisah ku Mang Dudun ngaranna aduh menghambakan diri teh ukur ke Allah tapi nah orang ngaku hamba Allah tapi ngahamba kana dunya ngahamba kana jabatan ngahamba kana duit ngahamba kana nafsu mana disebut hamba Allah dan disebut hamba Allah mah innallaha ma'ana mun hirupna geus jeung Allah takakara disebut hamba Allah ieu pangaosan da cantang tu jeung Allah jalma sholat cantang tu jeung Allah ngaji Quran cantang tu jeung Allah nanagarana ceramah cantang tu jeung Allah ulang deui kuring tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal awakna mah pangajian hatena mah sugudon kieu makanya penceramah tadi aya nu langkung di kuring gua teu ngerak-ngerak ieu geuning kata si hate kok sugudon panona pangaosan celina pangaosan awakna pangaosan nalika kuring nanya ulang deui tahun hareup nanagarana tong dibayar datang moal eueuh nu balik jawaban moal berarti sugudon kieu wah beuki lila ceramah beuki doraka mending balik ka ditu lamun kuring nanagarana ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang catat berarti kuring lain hamba Allah hamba duit wah bapak-bapak panitia mah teh ngadenge ceramah kita atau wah jangan genah ya deman cenah urang belum deui moal dibayar ulah kitu-kitu teuing lah lamun moal dibayar kudu sakalian sontong snack entong urang entong aya kitu mah son dibayar urang henteu sing adil mana innallaha ma'ana jalma salat nah jeung Allah cantang teu Bandung namanya bubar sholat lamun keur sholat pasti jeung Allah bacaanana numutkeun Allah waktuna numutkeun Allah sifatna numutkeun Allah berjamaah lagi jeung Allah keur sholat mah ngan bubar sholat tempo kadang-kadang melak cangkeng dina kelek asa aing pan sholatna geuning kata sholat jeung ujung geunah ya loba aya ceramah kieu loba nu tuh bapak-bapak jadi lamun sholat jeung Allah maka bakal ngahasilkeun hiji syariat, dua torekat, tilu hakikat, opat makrifat. Syariat sing alus sholatna, torekat sing alus hatena, hakikat sing alus rasana, makrifat sing alus akhlak. Nah kakara sholat hari urang pan urang mah alus bacaan sholat kabeh ge wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardo komo maca Fatihah mah pan di alus-alus nya eta mah karek alus bacaan
lamun alus bacaan dibawa kana kalakuan alus bacaan salat kudu alus oge ucapan saenggeus salat tapi naha loba jalma alus bacaan salat tatangga nyeri hate ku bibirna dulur teu akur ku lamaina berarti karek samet alus bacaan can alus hate nu sanyana weh goprok bari maranehanana nu kitu teh alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat alus salatna dia aja ilmu fikih kamana kapa ajengan nu aya di dieu kapa ustad nu aya di dieu naon kitu syarat jeung rukunna salat teh terus sing bener dina fikihna tah bawa ka dinya alam tarekat sing alus hate sehingga lamun jalma nu alus hate muncul tina lapan shad lam jeung ta shad teh sibgul qauli alus ucapan lam teh layyinul qalbi leuleus hate ta teh tarku ma'asi ninggalkeun kadorakaan matak jelema salat teu mungkin ngahina batur teu mungkin ngaledek batur teu mungkin uding batur teu mungkin mitna batur teu mungkin ngagoreng batur naha sibgul qauli layyinul qalbi tarku ma'asi salatna dipake nyegah perbuatan goreng aduh lain well mikir nu katilu tina salat teh muncul hakikat naon hakikatna salat alus rasana rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung nya matak jelema salat mah beres salat bae ricu ceulina teh peka aya nu geuring langsung hayang nempo rasa batur rasa urang kumaha lamun urang nu geuringna nu nempo tuh abring ti masih da aya ngalongok sabaraha poe maneh geuring 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 kudunan kabeh ieu ku kami digantian tah ieu keur ka dokterna tah ieu 500.000 keur beasna pan hatena jadi geunaheun mikiran penyakit euker tapi duit boga babari cager ibu tah kitu jelema nu boga rasa mah pan ieu mah nu geuring lain kitu ditempo teh mun DKM geuring ceuk ibu teh Kejana udur nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos saep sabaraha 300 kumaha ceuk ibu sing kuat sing sabarkeun bae eta teh cirina di aku umat nabi yuk assalamualaikum da keheuleuh kumaha ceuk DKM babengok ibu-ibu kahayang teh da karasaeun ku diri bubar ibu ngalongok nu geuring jatuh teu dayo buat ibu ge geuring DKM cager pan dendam bejana balik jajan urang geuring nya ceuk ibu sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos saep sabaraha 300 nah da akur pidatona sing kuat sing sabar cirina umat nabi nah da bubar teh duanana calalager da isukna teh nu hiji ka masjid nu hiji eureun mata inna wa ma'ana hirup jelema nu bareng jeung Allah bakal dibawa jeung akhlak paripolahna karena di mana atuh akhlak nah hate lainna baju akhlak mana hate kayeuna ibu dirasukan ieu sok bawa kana akhlak tiung geus alus gamis geus alus nutupan orat alus syariat ngan kudu dibawa jeung akhlakna lamun ibu geus bisa ditiung kieu wayahna ibu kudu bisa jeung munianana bunian panona bunian ceulina bunian bibirna matak naha loba jalma anu ditiung badak tapi kana gosip beuki tiung gede kepolotot ka salaki tiungna mah ngaguyupuk jilbaber tapi teu kaur batur nyen kagorengan bibir renyem hayang ngomong-ngomong batur nu kitu karek jilbab kaena can dijilbab secara batiniahna waduh bapak-bapak karepna ieu bapak-bapak nguping celana kuring bari ibu gigituan kieu tah pokok syariat tarekat hakikat makrifat teh akhlak jeung paripolahna sanggeus salat pan salat teh awalu bidin ma'rifatullah awal dina agama teh mengenal Gusti Allah tah jalma nu kenal ka Allah teh ngagugu ka Gusti Allah mana beuna salat eureun we salat tah kamaksiatan paling badak adalah ninggalkeun salat sehingga lamun urang geus teu salat geus mutuskeun hubungan urang jeung Allah Pak sedengkeun manusia butuh pahala nya ibu-ibu tuh ibarat ibu we geus rag-rag talak ku salaki tapi butuh keneh ka salaki teu kumaha era Pak geus pegat
mata ulah boga hubungan orang jeung Allah di mana letakna dina salat mata bubar salat udhuni astajib lakum baik anjeun ngadoa ka kami ku kami baris diijabah bercerita tentang hal ibu bercerita tentang perkara ka Gusti Allah wungkul tong nyaritakeun ka tatangga sakecap ge jadi dongeng mata orang makrifat tara pernah loba badami jeung batur tapi badami jeung Allah nah bapak loba ruang liung pek ngomongkeun batur ti ieu nepi ka ditu kan jadi goreng matak jalma nu makrifat leuwih hade jempe dirina daripada ngaluarkeun saucap perkataan matak nganyerikeun hate baturna. Wah, abot ibu. Sampai ibu ngerasa bisa percaya. Oh, tetangga datang ke ibu beletuk persi itu ibu mah geus jempe karena kesalahan batur teh. Kan bisa bongok si eta nyamperkeun. Lain ya. Cek ibu teh, naon? Tah, mimiti. Eta jelema nu beunghar di urang aneh usaha henteu kasabah tara mawa lauk henteu tapi ku beunghar kunaon nya pan penasaran heueuh nya kunaon nya teu sadar hiliwir angin nepi ka ditu da eta pan ibu teh geus diajar jempe pan itu kok ngomong bawanya nya kita eta lebih bahasanya gitu nepi ka ditu pan jadi goreng jeung tatangga matak alam disebut marifat geus teu hayang ngawangkong jeung manusia geus teu hayang ngawangkong jeung jelema hayang ngawangkong teh jeung alam sok ibu ngobrol jeung alam sok aya piomongan ngawangkong jeung lauk paraban nalika lapar isukna datang urang nyamperkeun eta lauk matak urang ngobrol jeung lauk matak ene datang ka dieu teh mental we lauk dah yang ngobrol geus si jero teuing tuh matak jalma innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifatna hiji tumarima tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil eueuh jelema maot teu boga mobil eueuh jelema maot teu boga sawah eueuh jelema maot teu boga imah tapi saminggu jelema teu dahar tangtu maotna mata konsep bersyukur tumarima wayahna ibu nu leutik heula pek bersyukur kakara nu datang nu gede datang ai urang mah ngarep-ngarep nu gede nu leutik poho bener mikir nanti itu gedong sawah mobil eta dahar bisa asup kana beuteung geus alhamdulillah awak ibu ieu teh kudu bersyukur nya teh abdi mah montok betepok bae dipoto teh ulah nya ngeyeng kieu cingkeun nah ibu dipotonya ngeyeng ngarah kata langsing eta teh penipu aya dina foto kata langsing aya diajak panggil juga deureum nu ditungan ku haji tarimakeun mun ibu genut cirina salaki nyenangkeun ieu mah teu narima leos ke kantor desa senam 2 tahun beri perketantang perketenteng seragam nih salaki ngadon teh desa nah eta baju ibu beuteung ibu di deuleut ku lalaki sejen lalaki mah nyarek ka ibu di wah aya teh nyarek jadi dosa akhirna bengek 2 tahun senam bete ke senam 2 tahun bete ari geus senam 2 tahun teh lain langsing teh kalah ka beuki gede nah jadi nyamper ka urang teh bios kan wae teu sakacau demo ini aman kalem geun wae kana naon tuh awak gede tarimakeun ieu senam 2 tahun lain kalah langsing kalah kudu mebet da eta geus senam teh geuning boyobot cokro misro linjubetan ongko toong salaki mah begungan pemikiran hutang urut baso geus konsep di rumah tarimakeun awak ibu teh ku Allah diciptakeun geus sampurna mata jelema nu ngarobah kana dirina kupurna bulu panon geus alus ponok genah ponok ieu genah kucep-kucep teh hampang tuh ibu-ibu tara narima moli 300.000 panjangan peluk kaluhur atuh nu urang teh kajigeun cacimun kiceu da berat ieu juga rapet ongkoh balik ti dieu aya nu mawa motor manganding angin badak teh geus ngelebuk panilep bulu panon duarana ti busruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah duduk bulu panon ulah kasih geungnya nah kudu nepi atuh ulah kasih geung kudu nepi tah aya teh jelema riweuh pikiran halis tiba heula ti orok nepi ka detik ayeuna da halis mah teu ramu geus kana kieu tapi naha manusia kadang-kadang narima kana halis anu alus krok ganti ku batwa pan balik ti dieu teh gur keur jeung salaki da leungit sapotongan
konsep narima matang wakan gede-gede awak kurang matak nungaran hirup innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah sifatna niron kana kupikeun sifatna niron sifat Allah kahayangna bakal kahayang Allah kaputusanana ge bakal kaputusan Gusti kahayang Allah da nyalametkeun itu kahayang so bapak hajat ibu hajat aya kahayang Allah sabeureji 5 angkatan lelaki aya istri aya wali aya saksi aya ijab kabul anggeus Pak geuning aya dangdut kahayang Allah manya malaikat joget dangdut malih kahayang Allah kahayang bapak geuning aya bajidor kahayang ibu geuning peti-peti bayang golek kahayang ibu nepi ka biak ratusan juta palingan bubar hajat jebleh di juru masjid pas ditanya mang nah kamari joget dina bajidor ayeuna ceurik kieu takdir Allah jadi gede hutang har nasaha nu nitahna beudang tuh ieu mah kahayang diri lain kahayang Allah matak jalma nu bareng jeung Allah hampura geus teu hayang mewah hirup di dunya na ge Pak geus teu hayang bahkan jalma nu bareng jeung Allah hirupna era parada boga gedong anu gede era lamun nu nganjang patak bakal bageur ka tetangga boga duit loba era lamun yatim teu katulungan bakal bageur ka yatim nah di urang teh pejabatnya teu garuda ka era aya jabatan luhur aya raya sarang-sara cing baru ka era tuh orang daripada demo mending ngomong di dia ya bu sing baru gak kaya tuh kalah we demi rakyat untuk rakyat geuning rakyat sangsara silain ngebeunghar mah nepi ka aya jam 11 M rada kelo sugan mah masjid ieu ge can tantu 11 M Pak aduh si itu mah jamna geuna tong jero teh tuh era gitu. Boga ilmu era nama gejek era lamun boga ilmu tapi teu dipigawe ternyata ilmu teh nitah kabatur dipigawe ku sorangan diacan mata era loba ngocoprot kieu da sieun teu katempo gawena nya ieu teh nana gerhana sadar dalil sedekah mah abdi apal inamal sedekah fuqara sok saredekah ka fakir ka miskin yang sedekah teh mah rezeki nu geus aya belum rezeki nu can aya tong geueum sangsara lantaran sedekah ceramahna jalilna hebat pan poe ieu ge lain sedekah naon sih ngadudut sedekah saha nu bakal sedekahna nu ngulung engke teh urang langsung teh dus ongko amplop ongko heueuh ditampa heudah butuh jadi dalil eleh ku pangabutuh kartos innallaha ma'ana teh berat sifat kudu niron sifat Allah lamun urang teu niron sifat Allah dan niron sifat saha sedangkan alam sakabeh menang Allah kabeh manusia dijieun Allah kabeh makhluk nada damelan Allah ari urang teu niron sifat saha lamun lain sifat Allah berarti nu kadua sifat iblis mata sifat iblis mah geuleuhan rujitan cuaan ngewaan rungsing teu ceuk teu balik kupur eta sifat iblis sifat Allah mah Rahman Rahim welas asih nyahan asihan deudeuhan nya nulung nu butuh nalang nu susah tah eta sifat Allah mata lamun aya na awak urang geuleuh ka batur rujit ka batur cuah ka batur tong nuding waka ka iblis balik kana awak ternyata sabeulegeunna iblis teh din sorangan weh kahayang ge kudu kahayang Gusti ayeuna keputusan terbaik adalah keputusan Allah bisi di dia aya neng nu anyar putus jeung kabogoh tong jebleh entok Allah mah uninga saha nu terbaik eueuh neng bisa jadi pan putus neng poe kamari pan poe ieu ge datang nana gerhan acicin ini tong milu koprok teh hayam kan ini milu koprok cenah alhamdulillah caroge tos uwi orem urang kudu kami jeung ini lain terbaik musibah bener diajak sareng adon batuk haben unggal penting kudu ngabawa seman awak lanjut dulu lagi neng banyak aja neng geus kolot tuh ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar pan kahayang ibu kasep beunghar bener bobogohan ibu teh hayang kasep beunghar sakitu ai jadi jeung nu petot tarimakeun keputusan Allah terbaik ibu can sanggup lamun ku Allah dibere nu kasep bari beunghar hiji galak timuru WA dipariksa telat balik dicarekan awet rajet kasep beunghar sieun dipaok batur coba jeung nu petot deuk balik heuh teu kanjeun
ku adem-adem nah aya jadi aya keputusan Allah melibatkan karena diri dagongan orang geus kosong jiwana mata jelema anu kosong disebut taholi jelema anu geus dicicikeun ku sifat Allah disebut tahali jelema anu geus ngawujudkeun sifat pangeran dina dirina disebut tazali taholi tahali tazali taholi kosong tajali dicicikeun tajali ngawujudkeun mun Allah boga sifat Rahman jeung Rahim asupkeun kana hate temongkeun dina sikap nyaahan asihan dedehan itulah hamba Allah ngahambakeun diri mungka Allah aduh geunah ceramah teh Allah hokil dia sudah tuh ya ayam nu kasih paribungar jadi jeung petot arima coba aja nu kasih paribungar ini kamu dek melitium denai HP Oppo berumuy budak parawan lipstik naragrag dicokot ku salaki ibu neng punten ieu lipstik tinggalin dan juga Jamila cek si neng teh nuhun bapak kumaha cek bapak sami-sami neng ibu ditawaran jajan ku salaki mah bade baso mercon sani mah bade balanya tiung sani mah bade sepatu sani hari ibu dah mah pindah kadar tina lipstik nyebut sami-sami kuat jadi ngamuk gitu kasih beunghar sieun di pawak batu coba jeung nu petot boro-boro lipstik na dek diudak nepi ka imana juk geus teu butuh juk kawin jeung itu juk. Inilah cara Allah nyenangkan hati orang, cara Allah nenangkan hati orang ngan lain berdasar kahayang orang tapi berdasar Gusti Allah mata manusia tinggal narima selesai beres silpa kunaon jadi randa orang-orang budak jadi korban rumah tangga amburadul tong nuding Allah sanu kudu dituding ieu tah goreng ada cacak-cacak pamajikan alus kasalaki mah hade bodi alus pasa ngagugu lamun dititah balik dicembak da ieu mah lamun pasa lakukan dasar bebeakan ngaran sato kalau luar eta kasalaki sumpah gitu sanu ngeunah lah teu disebut baku untung salaki tara gede amek naon mah disebut baku berarti sapepeting teh akang hees teh jeung bikang kumaha jeung anak mama bagong bapak bagong atuh abdi anak beku ja rag-rag kalah budak korban rumah tangga jadi hancur nah anu ding au coba lamun hirup rumah tangga jeung Allah dalin kitu taroskeun ka pajengan ala bidzikrillahi tatmainul qulub cirina jelema nu barang jeung Allah mah aya ka amak ge dikir aya ka amak dikir ibu amak ka salaki dikir tagogeun banget ibu kana banget salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene cekek saeutik yasin pan salaki teh nyampeurkeun bari maca ayat kursi jadi sangkana juri balungan asup gebro duit 2 juta tinggal tangkep ke ibu sadaqallahul adzim itulah manusia nu pasti moal kawayang bubar ke dieu mun aya ka amak punten tong ngaran sato gentos ku eta subhanallah teu kabayang kitu ngaji ieu ngaji beres hirup nasihat tulus kalau kebarakatan eta keur ibu, eta keur bapak, cicing ibu. Bisi ibu hayang apa salaki ibu, nah jeung Allah lain, kurang tanya. Bapak rek enit-enitan gawe. Bapak rek gawe, kemana we lah, ke pasar, ke pasir atau ke laut atau kemana lah, gawe. Ternyata Pak, pamajikan ngadon sare. Sangu eueuh cai eueuh, amok teu Pak? Alus. Kakopi ibu jawabannya amok sering sangu awal cai awal pemajikan harus sare amoknya oke kuring nanya nah aku amok bapak nah pemajikan juga hudang nah aku amok bapak nah sangu juga asap ku amok bapak nah cai juga nyampah nah naonan tugas kolot karena dia amok resiko amok justru bapaknya apa lakukan dasar bebeakan nyarekan pemajikan kasih geng 7 poe jam motor kan jadi bapak oge nu kasiksa kadang-kadang pantau di teungeuh kan rujak bapak oge nu kudu ngomea dararama Imam Syafi'i sok buka dina kitab Imam Syafi'i ternyata jembatan pertama iblis datang saha eta jelema nu gede amok nah cicing urang berpatahan
ku amak bapak teh pantor hujan pamajikan dicarekan datang ke tempat gawe ditanya ku babaturan kunaon mana mau usul majikan rada gelo kuat nyangu acan ningang babaturan rada gelo diserwa ganti pemajikan ternyata aya jalan ke salingkuh tuh coba lamun lalaki jeung Allah lain gitu bawa pamajikan aya nu karasa ku haree cabak tarangna sun kening geus teh di sun kening mah bapak bade angkat damel leos ka dapur sama cai eueuh lain amah mikir jeung dumaret muka pan aya aku meuli warung tetangga aya muka meser we nog asin 10 urang 10 lek di jalan teu kudu ngamuka pamajikan datang ka tempat gawe beuteung seubeuh awak beuteung teu moal gawe nu ngomen balik di pagawean pamajikan asa dosa bapak hapunten mah tadi teh haree teu masak teu nyamu teu cai-cai acan hapunten abdi jawab ku bapak da bapak jeung Allah Pak lain mamah kudu minta hampura tapi bapak nu kudu minta hampura eueuh judul ti baheulana lalaki kudu barang dahar di luar kudu nage barang ke jeung makhlukna kudu barang jeung pamajikanana ngan hampura ku sabab mamah bisi hareeng bapak rumah sak tadi dijajan we di luar duanana kuat halus kitu aya eueuh lalaki nu kitu jadi arangap kabeh jadi aya eueuh lalaki nu kitu maka jeung Allah nya pisan saurang aduh rahasia bapak kabongkar aku ceramah kieu teh da ieu kesaksian aya ieu saurang da urang merek pangaosan terang kamu sugan eueuh cai terang mah eueuh sangu terang mah nah ada eueuh pamajikan kamu kasaha maka cek Imam Syafi'i amarah teh gerbang pertama iblis asup amarah teh gerbang pertama iblis asup matak jaman nu gede amak tembok ibu panon molotot kan geus lain jelema beungeut beureum tuh geus digasi cepot bibir kekerot leres tapi Bandungan jalma nu jeung Allah tara gede amat pilih, cuek, acuh, tenang, jongkon ketenangan membawa kecerdasan otak mata jelema nu cerdas itulah jelema tenang itulah jelema nu hirupna jeung Allah lamun garagas kadebuk tah geus lain jeung Allah al azzalatu minasyaiton leres kalem we lila keneh ceramah teh kalem bisi geus bosan wiju tenang teu masalah ternyata hirup teh ukur disebut karena gerhana disebut ustad, disebut kiai, disebut aja itu tuh aja gini bersama UST ustad barunya pun bisa mah coret ulah aya geus we mana gerhana entong nyebut ustad nah kuring mah nyaho gawe ari disebut ustad teh naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun tahajud unggal penting baru sampean ladang tahajud ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun di Purwakarta aya nu bareng eta mah lain tahajud asam urat rupina Nabi ngawariskeun ilmu bager ya Rasul aya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disair dibikeun nana gerhana cek batur ustad atuh kudu nurutan Nabi penta jamna dibikeun moal 2 kali suhudona geus teu balik jamaah teh geus teu ada cereuh kieu lamun jam kuring teh dibikeun ibu teh karek lalajo kuring ibu teu lalajo diri sorangan cobaan lalajoan awak ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal nah didinya manusia mah lalajo nu batur dirina tara sadar aduh huy di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jarang di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk pan jara di pejabat teh leungeun rakyat pan ibu teh nyaroblosnya nepi ka jadi bener berarti jadi pejabat teh eta teh ku rakyat mata geus jara dieu teh ngopohokeun rakyat atuh hoy moal jadi cucungik pejabat tanpa aya rakyat mata hargaan atuh rakyat ulah loba janji eueuh bukti loba waos nyarostos tanpa buktos manehna mah batuk saeutik ka Singapura bari ulin rakyat mah make BPJS ke rumah sakit loba ditolak nah kudu nungguan di anak-anak pagar oi kudu salah tahun 2002 orang hidup jadi mahasiswa tak pernah gitu gitu
kurang orasi tetap enak ya demo jadi kurang keuning mah ayo mah geus tobat baheula mah abdi nu kitu gitu polisi tadi cekek baheula mah ayo mah teu demi Allah bager tapi dah moal aya pejabat tanpa aya rakyat aya pejabat abah rakyat nyarek mimpin cucumu mata kedaulatan ada di tangan rakyat dari rakyat untuk rakyat dan oleh geuning kenyataan mah dari rakyat untuk pebengok sia nah memang rakyat ngawakilkeun titah joget nah make jeung joget da rakyat geus becuseun atuh teu kudu ngawakilkeun hees rakyat geus osok harees nah ieu dina rapat harees hayang dieuneuk-euneuk pagernya satuju kena omongan gue satuju mah ngarang ditewak sararea maksudnya oh siap tadi jaga orang si ditewak justru di Arab pura ya tapi pamimpin teh budak angon pan budak angon mah budak leutik sarung buuk gondrong budak angon bawa suling numpak dengan muning badak atau muning teh dituntun dengan budak angon mah rabun mah buukna gondrong suling dibawa sarung dikolendangkeun ieu teh gambaran filosofi hirup muning jeung budak angon kunaon muning nuturkeun budak angon lantaran muning ngarti kana kahayang muning budak angon ngarti kana kahayang muning lapar di paraban muning panas diieukeun hayang mandi di mandian akhirna muning takluk ku budak angon rakyat ge eudeuh ngagugu pamarentah lan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyat kurang kumaha rakyat kageus kita mayar pajak karena protes mayar teuing dikokon ku gayus tambunan kurang kumaha rakyat kageus kita pindah ke pertama paralina ke pertama teuing dioplos kudu gelo sok kurang kumaha rakyat teu bageurna nu teu bager mah maraneh hoi gua teh yang tah ieu demo mah tukang kajalan ieu sama gitu beneran saha tuh dewa nah ada orang ngomong lagi si eta tuh ngomong inisial tuh ngomong si A si B ngomong lagi si eta ari si eta mah bebas saha we jadi lamun aya pejabat tugas ieu heuh ka aing heuh berarti bengok sia gitu undang-undang ieu teh nu mana nu teu raka kuring ngomong lagi si eta mah bebas karek heuh bener atuh da urang teh menang mikir itu ngomong dari sieun lagi sarua tapi disebutkeun ieu bahasana si eta ari si eta mah teuing saha geuleuh atuh tong sok nuan amak rakyat atuh oi jadi pengajian urang kaganggu oi enten moal datang kesieun umpan penting teh dina grup jabar ngiringan grup jabar oh tiap wilayah hati-hati cenah waspada gitu anjir cinta ini bisa jadi ke Borobudur depan Kapolres bakal aya demo depan gedung DPRD bakal aya demo Purwakarta ieu bakal demo AWA gitu cinta yang batalkeun daripada nganunasikeun ayeuna pas ka subuhna keun teu cios Bapak Kapolsek yes cinta kabarkeun deui teu jadi bisa we datang alhamdulillah dan tadi isu yang jadi teh mah ada orang dia tegar demo kan kadangnya begitu jeung itu nage moal lagi YouTube teh iya musuh negara ayeuna teh bu lain Jepang lain Belanda musuh negara koe ayeuna bisa digoyang apa ai ngaran pejabat ai kalakuan bangsa ai kandidasi make jas ai kalakuan ngagarong rambut gondrong bukan pembohong alus hatena jujur daripada jas make dasi sepatu lebih mahal ai duit rakyat dicapluk eta musuh negara teh kira-kira Prabowo teh sanggup nganggeuskeun bikeun nu kitu ka rakyat teu dikumahakeun ibu tah oh disiksi sok ngomong deuk dikumaha bu deuk dikarungan ieu nu ieu deuk disiksi nah disiksi gua dianggap daging domas naonna disisi naonna coba
Ya cekuring ke rakyat beritanya gitu dan dikumahakan jelema anu bangsa duit negara bikin ke rakyat kira-kira Prabowo teh sambung gerak-gerak Pak dan disiksa di karungan ya dan dibalikkan so ngomong para kabeh kompak so dan diduru walau ke kamar kemaluan salah ibu salingkuh dan dikumaha so sarua pada bisik-bisik begisian urang ya hukuman rakyat pacegori cacak-cacak acan tami bahasana geus kieu siksi loro karungan palingkun parangkeun kahiu terlalu geram rakyat walajona nalika nu maling doma gemek beungeutna diduruk awakna beak buntuna anak pamajikan jadi sangsara. Padahal maneh nama rakyat maling soteh lain karena kahayangna tapi bongan negara teu hadir mere gawe. Baru Pak Bapak ayah sapoe menang 50.000 dengan kajalma anu sapoe eueuh gaul mah eueuh pagawean ka itu nyuduk anu nyuduk pamajikan ceurik anak ceurik roh Idul Fitri teu kebedah baju kalap pamikiran akhirna kanu kitu. Ieu mah mending cek abdi Pak gemek beungeuna beak leungeuna ku rakyat itu duruk ongkok aya wajah tapi bebenguk si itu gedong boga sawal boga jabatan luhur gaji gede masih keneh ngokok duit rakyat sarakah tadi arti karang punya siap bapak-bapak kau orang gitu wani ya baik mumpun terkusuk orang mah ada di kieu we ngomong sabodoh. Nah, ulah sieun nepikeun kebenaran. Ya, geus sadar ku omongan, akhirna kitu. Pagerna dilek-lek gitu. Segala digubuk deh. Nu demo teh segala dibawa. Mucin dibawa. Kaos dibawa. Ayo ieu teh mau atuh naon sih gitu. Boleh bisa ulah gitu atuh. Tapi kan aspirasi rakyat tuh sebenarnya ulah lebih ke demo teh ngarusak fasilitas negara dan kita ngomongan duit kurang keneh Bapak. Tapi dah ABG keur kitu baheula teu mikir katinya. Ayeuna geus tobat so. Baheula mah sameme tukang ngendep-ngendep acar gitu. Karunya ka Bapak polisi atuh Bapak polisi dan cicingna dari negara Indonesia kudu ngalawan ieu rakyat tong sok gampang diadukeun antara rakyat jeung aparat aruh cing berantayangan ku cara anu leuwih hade ku cara anu leuwih halus ku cara anu leuwih dermawan ku cara anu leuwih dewasa harus go geus salah titik peran pribadinya si kababaler teh ieu teh naon judulna muludan oh nya muludan oh maulid Maulid Nabi Muhammad itu kayak Maulid Nabi Muhammad itu memperingati kelahiran Kangjeng memperingati itu bahasa Sunda mieling kelahiran Nabi mun mieling kelahiran Nabi pertanyaan ke ibu nanti eling-eling gitu mieling kelahiran Nabi soal babar tinggal ngapalkeun Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah ibuna Siti Aminah ramana Sayyid Abdullah geus ceramah teh nepi deuk mieling kelahiran mah nepi ka dinya ngeusan tuluy dahar kali beres lamun judulna mieling kelahiran Nabi da urang mah lain sakadar deuk mieling kalahiran Nabi kikiran teh deuk naon atuh deuk mieling nu perkara dilahirkeun ku Nabi Nabi lahir kadunya aya dilahirkeun ku Nabi naon dilahirkeun anak innamal bu'istu li utami makarimal akhlak Nabi nepi ka dijamin ku Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tah urang teh lain deuk mieling ukur kalahiranana tapi deuk eling kana perkara nu geus dilahirkeun ku Nabi aduh halus ya aya naon atuh dina angka 12 panana gerhana ge nana gerhana berarti sejarah berarti sejarahna kuring lahir ke waktu gerhana mata kolot tarengarang nana gerhana ngan untungna teh gerhana bulan dalam konon-konon tutung ieu kumaha we ibu geuning ka budak teh lamun budak lahir Senin panjuk neni Salasa jul asa Rebo jul abo Kemis jul iis Jumaah jul aa boga budak tua kajuruna asar rebo jeung Jumaah pan sarbo aya kronologis
Kayak masjid Jami Miftahul Ulum kuring yakin aya kronologis latar tukang dibere ngaran itu Nabi Muhammad tanggal 12 ya aya keyakinan kuring bahkan diteliti ku para ulama ternyata Nabi tanggal 12 manusia salamat ke 12 Nabi Muhammad ge boga jimat 12 maka 12 mah sakti tapi kalau baheula boga babatan kade jang mana sing hirup balik lamun teu balik cilaka saking ku saktina aya naon dina angka 12 ibu salamet kuring salamet bapak salamet sararea salamet lamun mibanda 12 naon 12 iman Islam ihsan iman Islam ihsan rukun iman sabaraha rukun Islam rukun ihsan hiji anta mudallahu ka annaka tarahu anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah sok hijikeun 5 tambah genep 11 tambah hiji pinjam punya orang jalma kudu boga iman jalma kudu boga Islam jalma teh kudu cicing dina ihsan salamet anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah matak lamun ibu hayang nempo jalma nu ihsan ibadahna geus teu hayang di deuleu batu geus tara parantar dina status Facebook tara ieu mah karek tahajud sekali kita dewi tahajud marujit teh taraweh karek 5 poe parampak status Facebook teh mau kena anyar langsung mending alhamdulillah taraweh kelima lancar nah kan genep ke 7 leungit status eureun tarawehna tuh nu kitu batut mah lain ihsan atuh hayang kadeuleu batur kitu batut sadio bae teh ceramah teh beureuh bener mah nah apa nu kelakuan ieu itu barang dahar ge lain dengan karena doa Allah mau berhalang jepret foto alhamdulillah terima kasih ya suamiku pernah loba dengeuna nah ieu masalah tipe saya jepret foto molor wae asa teu istiqomah aduh heula cenah kira-kira kudu cacar bolang lebih akal iman Islam ihsan iman jeung Islam 11 tambah hiji 2 Nabi teh 12 Pak lahir nate mawa nage angka 12 jeung Nabi salamat teh ku 12 naon eta 12 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka manusia anu asup Islam diwajibkeun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul tah salamat teh ku eta asyhadu abdi nyaksi teu aya di pangeran angin Gusti Allah la ilaha illallah hitung hurufna tulisnya wih dia tulis la ilaha illallah bisi percaya la ilaha illallah tulis hitung hurufna ternyata 12 hurufna Muhammadur Rasulullah hurufna ge 12 tu geuning 12 kadar eta tata cara maca bebas aya nu tungkul geuning dina tahlil oke la ilaha illallah udang-udang dahar besok nanti disambar sini ayo orang tahlil euy siap genah tahlil si eta macam telila ya udah hees ayo oke gini untuk maca tahlil teh bade hideuk Pak MUI lo sing gemang nah teu tunggu tempo kumaneh nu tunggu manu sare jadi mang di budak kitu karena teh jika si eta keun da eta mah macana mah sarua la ilaha illallah aya deui panomui ibu illallah bari sajam setengah paingan atuh batur bala kecerakan dahar jeung boleh set mau golokok teh duluan esukna teh tahlilan deui tipes geus urang tong kajebak ku tata cara maca filosofi matematika angka 10 5 tambah 5 10 salapan tambah hiji 8 tambah 2 7 tambah 3 genap tambah 4 12 kurangi 2 berbeda cara tapi tetap angka 10 tata cara maca yang berbeda tapi tetap nu kaluar tina paham la ilaha illallah artina manusia tong diajar pasehat tu cara eta lagi dulu pasehat nya tong salidona bapak berapa ditumpul kumaha maneh rek kagedeuk kumaha maneh deuk muih esal kuat Carlos filosofi begitu eta guru ieu sudah percaya tapi nu kudu kurang dipaheutkeun lain tata cara maca naon atuh tata cara gawe teu saeutik dibaca la ilaha illallah ai gawe lain
La ilaha illallah, teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngamampukeun aing Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah, teu aya nu nyapetankeun aing Allah. Jadi manusia boga la ilaha illallah teh sifat sombong nol kabeh ge nu Gusti. Matak jelema nu sombong geus leungit tina la ilaha illallah. Mun eueuh eta kepret ku aing gitu. Allah. Pak Deddy Mulyadi dijadikan ku Gusti tanpa Allah jadi mah anak gerhana capetan tanpa dicapetan ku Allah bisa mah ibu daek tanpa ku Allah didaekeun bisa mah ieu pamakna la ilaha illallah dina gawe teh matak urang boga milik hampura tanpa Allah moal mungkin boga matak Allah mere Allah ge bakal minta Allah mere milik Allah ge bakal minta bong datang geuning ka imah beuring ngehang apa kita orang tuh budak sekolah dulu untuk biaya luhurna 1 juta anak 500 ibu kudu eling karena lah Allah mere milik berarti Allah ge keur minta nuhun kayaknya sekedar kitu atuh peka kana la ilaha illallah bisa jadi milik urang rezeki si eta apa Nabi Muhammad ge bubar ceramah teh di bahanan doma apa baheula di ber doma gitu aya teh mah lauk hari Nabi mah doma pernah kan dia di pasihan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta domba kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya kok atuh milik kuring rezeki mah antara milik nu dipilih antara rezeki nu nyalametkeun di akhirat tamatan urang lain minta milik minta rezeki nu bisa nyalametkeun di akhirat tak eta teh Bapak aya cau dengan jeruk tak eta teh jika tete suhu, eta teh jika milik ibu kan, jika milik ibu kan, ibu melasuh, pan milik ibu, diala, dirabut, kurmu kita tengah pasangan, bereng, di dahar, milik ibu rezeki itu, bapak teh melak cau, pas udah diala, dia aku bangsa, lo siapa, milik orang rezeki bangsa, tong riweuh, nya jelema anu teu riweuh mah genah teh. Bae ini mah diyasinkeun kedah melak cau batu yasinkeun ku aing puluhan ustad ya 700 cau pun 50 terus asa teu asa dieu urang kita seureun mah ya urang Nabi di bahanan domba di tengah jalan aya nu menta didikeun uji nana gerhana bogaeun teu la ilaha illallah cantang ieu aya napan bakal di bahanan pegat ku ibu teh dinya namun ibu mengerti itu tak bakal jalan kan dia dipegat kena ke dia tak jalan kan itu pegat kena jalan kan itu dipegat kena opat penjuru dan cicing di masjid mereka sungguh sarau di itu berarti kuring can boga la ilaha illallah da ari zaman la ilaha illallah sagala rupa ge titipan nu bakal dibalikeun deui ka Allah hese nya saya karua 12 jadi la ilaha illallah itu lain dina macana tapi dina gawe nah kunaon aya Nabi nerangkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nepi ka orang Purwakarta nepi ka orang Cimaung nepi ka orang Bandung nepi ka orang Padalarang nepi ka sadunya mengenal la ilaha illallah kunaon nana gerhana mah dunya moal apaleun Bapak MUI dunia moal apaleun Nabi mah sadunya nepi ka apaleun kunaon eta ternyata ku Allah dibimbing nepi ka disebutkeun innamal buistu liutamima makarimal akhlak ceuk Nabi kami diutus ku Allah teh keur memeras akhlak matak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditebus ku curucut cai panon ditebus ku nyeri hate ditebus ku beak harta ditebus ku dituding ditebus ku dihina ditebus ku difitnah saha Nabi melaan la ilaha illallah coba nana gerhana la ilaha ditebus ku naon ku amplop Nabi ka teu adi ada para panitia geus lah tong pikiran umpra amplop ayam boga la ilaha illallah lah ya rakyat juga demo tadi itu udah demo kemarin kan innamal bu'istu liutami mamaku akhlak kening Nabi yuk aturan lalajuan tanya orang akur alam bapak alam ibu alam kulit siap Nabi hendak ke masjid di juru kota Mekah teh aya jelema lolong dari Yahudi nyarekan Nabi
tong deuk jeung Muhammad jelema gelo tong deuk Muhammad jelema gejul lamun aya mangkeluk manusia aya di dieu nana gerhana sanggup mayan si eta nah teu hayang jungjunan urang diledek si eta nafsu nya kudu Abu Bakar ge sarua waktu hari teh tong deuk jeung Muhammad jelema gelo nabi nyampeurkeun lapar asa teu nyambung eta nyebut nu giawa ditanya lapar dalam kaum Aisyah da giawa mau teu kitu urang dia mah ditanya lapar kumaha cek nyaho atuh lapar kuring boga roti sok ku kuring dihuapkeun da anjeun mah pan teu nempo wal eta roti dikunyah kalayan lembur geblus kana paturangan hoyong deui kan tenang sabar lus geus kitu sabar anger kitu kan anjeun teh pemuda alus ngantor deuk jeung Muhammad rujit aing ka Muhammad geuleuh aing ka Muhammad mun aya hareupeun di bodaran Muhammad isukna nabi mah kadinya deui anger kitu apa dibere deui ieu urang atas nama cinta nabi hanya sebatas kelahiranana tanpa apal makna di jerona ibu lamun ibu barang mere ka tatangga ngahina ibu deuk mere di moal cek urang oge bukti nyata cek urang cing bapak-bapak lamun bapak-bapak barang bere kata tatangga ngaledek bapak ngahina bapaknya si bapak deuk mere di moal isu aku tinggal nanya kuring eta kitu pengok mana mun kuring barang bere ka tatangga ngahina kuring ih rek walaupun ceramah lehat teh deuk mere deui anjing nu teu percaya aduh aing ada kurang ngantungan kilu poe sanes dibere dahar ku kuring oke getih kalau mah sakit tuluy naot diracun kurang teu kagok jeung kitu makana orang karek sebatas mengenal 12 Rabiul Awal can apal makna 12 di dalamnya ternyata akhlakna bener ngantunkeun ka Kangjeng Nabi teh mau Abu Bakar bertanya Aisyah naon nu sok dipigawe ku Nabi ka jelema itu masihan roti kadiekeun rotina amak anger jadi rawokan tong deuk jeung Muhammad amak tah rawokan dicokot roti beribadah dilelepkeun kana bahanna olok kumaha kata jelema Aisyah ada gelok dan nu biasa mah lain kieu nu kumaha nu biasa ditatap diusap ditanya lapar jeung henteu lamun kuring lapar ka kana diasongan lamun teu lapar anjeunna nungguan lapar kuring nah ieu mah jeung ibalogok atuh aing ongkek ceuk kitu kumaha cek Abu Bakar kuring mah lain jelema nu biasa nah saha nu biasa ka mana ayeuna beledag diomongkeun anu sok mere kadaharan ka anjeun anu kalayan lemah lembut ka anjeun Muhammad jujuran kuring nyuguh hari teh keneh Abu Bakar di mana ayeuna Muhammad mawat pan langsung ya Abu Bakar anterkeun kuring ka kuburan Nabi ka pajaratan Nabi deuk naon maneh kuring deuk asup Islam hari teh keneh tah tidinya aya we jaroh kubur harta oh sok ibu jaroh kubur tepek jaroh kubur ibu datang ka ditu tanya ka jalma nu nungguan ieu teh di jarohan teh saha ieu teh nu di jarohan teh nana gerhana amit-amit oh nu di jarohan ieu nana gerhana tanya ku ibu kumaha akhlakna kumaha ibadahna kumaha niatna kumaha itu bakal nerangkeun abe nepi kajian balik ibu jarah di kubur larapkeun kalakuan itu ayeuna awak ibu itulah barokah tina jarah dulu kahartos sing nepi ka bubuk atuh dan ieu mah jarah kubur mah geus minta beunghar liur eyang nana abdi sumping kapajaratan salira abdi nyungkeun beunghar kumaha ceuring boro-boro maneh aing mah teu ngalah awi jadi jalan kubur datang ka ditu tanyakeun akhlak paripola tekad teu mungkin di jalahan ari lain jelema hade mah nya jelema jahat teh sudi urang jalan geus naon sok anu koruptor maot juk jalan dijak modal ai kanu hade mah panu jauh-jauh hayang nepungan boro-boro keur hirupna keur leungitna ge geus hayang nepungan hanya oh kieu balik teh ditu tapelkeun akhlakna itulah barokah tina zarah kubur sehingga itu ge Yahudi nu lolong teh ngaku Islam di luhureun kuburan Kangjeng Nabi kabarokahan sanajan Nabi tos teu aya hiji teh akhlak Nabi teh nepi ka kitu sahadat nepi cing nu kadua atuh cing bongan muludan cing nu kadua
Nabi yang ke masjid di tengah jalan anu nyeblok menawan ku tai onta bu. Tai onta nyeblok na. Wangsul deui Nabi karo rompokna ditanya ku Siti Khadijah, "Ya Rasul, naha euy deui?" Aya nu nyeblok. Kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Ibak deui. Bapak terus ke masjid aya nyeblok deuk kumaha ibu? Nah, terus ke masjid aya nyeblok. Usaha ku karang taruna. Kumaha ceuk ibu? Tuh bedaog cacan jelema kitu. Nafsu lain wahyu. Nabi mah wahyu, urang mana ibak deui Rasul. Sakali, dua kali, tiga kali diseblokkan kau 4 kali Nabi ngobrol-ngobrol. Kamana nyeblok tuh? Lebih ka dituan. Datang ke masjid Abu Bakar, ya Rasul, kunaon anjeun telat? Teu bebeja. Nya telat. Coba Bapak. Lamun anu nyeblok ditanya ku DKM, "Ah telat?" Ayo nyeblok euy di jalan. Eta cek DKM serang euy. Pohoy kana salat gelut di jalan. Nafsu urang mah nafsu lain wahyu. Nabi dekulna imaman, beresna imaman Abu Bakar naharewos ya Rasul. Aya nu udur. Saha? Itu bumina, ternyata nu nyeblok Nabi. Masih kena ditutup rahasia itu Yahudi. Ditutup jadi bongkar. Oh, itu urang lomong. Cing Bapak, lamun aya nu jahat. Ada kaya nyeblok anjeun teh anu teh geuring karena wah guli-guli ti om. Kumaha cek teh kaya dorakati aing. Nafsu deui wae. Nabi mantep urang lomong. Bring Nabi jeung sahabat ngalongok, cara ngalongokna mere duit jeung ngadoa, Nabi wangsul ngagabruk, "Ya Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Nyaksi abdi daya di pangeran ing Allah, nyaksi bahwa anjeun adalah utusan Allah. Jadi di diri Nabi kasaksian akhlakna. Lainna urang bersahadat, kasaksian teh akhlak Nabi na awak urang. Paingan batur tara resepet, da bersaksi. Yo pengajian kasaksian teh ladang pengajian ku batur. Ladang pengajian teh paingan batur teh resepet ngaji. Teu kasaksian boro-boro ku batur ku salaki ge teh. Da eta ngajina tuh ganti-ganti baju we. Bodas, Senin hidung, Salasa bodas, Rebo borong, Kamis ungu. Jadi nu karasa kasaksian ku salaki teh lain loba hate. Haben belian baju 7 lomari, paingan salaki ngebul-hulu nada haben nu ganti-ganti baju. Nalika salaki teu boga duit bakal diteureun pangajian. Baca ibu naon saya kafir, maka jadi nyarek pengajian lain bab kafir lieur kana hulu haben belian baju. Pan kalimat teh syahida. Ashadu, aku bersaksi. Nyaksian naon gitu. Nyaksian karena tingkah jeung paritola. Mata ladang ngaji teh kudu kasaksian ku batur akhlak urang. Ladang ceramah kudu kasaksian ku batur akhlak urang. Hartos. Dua. Geus beda dua kalau batur. Geus boret teh maghrib. Hayang lebih ka jam sabaraha? Hayang lebih ka isya. Hayang lebih ka isya teh itu ibu nu ngasup biru oyong duit ka isa sok ibu nyalira nu sajen mau urang aruwih keur atuh boro-boro 3 4 5 2 wae ku perkara 2 wae urang can sanggup seperti kitu da urang mah aya nabi mah diaping wahyu aya urang mah wahyu boga ngan nafsu leuwih gede batan wahyu nafsu leuwih gede batan wahyu. Atau sarana latihan disebut weh torekat atau torikoh. Ieu teh sarana latihan. Jadi urang mah latihannya tuluy. Aya nanti urang ieu latihan sugan atuh kumineng latihan engke malaikat nyabut nyawa urang ku sabab urang mineng latihan dicabut dengan kalimat la ilaha illallah. Indah. Maka sok akhir tuluykeun sarana latihan. Terus geus ka atas mah alus ceramah tinggal geus geus ka atas. Acan dari urang. Dia kompak untuk ke atas, ke atas. Kalau ngomong gedeg-gedesan jadi acan kunaon. Kumaha teu lamun jamaah ngudutkeun acan ka harti anger kudu ngeusan sakit wae teh kahartieun komo dituluykeun ka ieu. Sakit nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan bogi agung cukup luhur jembar siampuranna palalu anu kasuhun nu digalung dibanding hampuran pendada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu kapuraning indria lapan kasar mentang lawang kabagjaan kembang sineutik sinebaran sari tutup lawang si kota angkat panangan nu katuhu
Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.